bulan ke pengker teh gaduh semetan ka juragannya. Duh kumahanya aduh. Mumpung aya medikna kendelah orang bayar we ayeuna sugan we juragan teh amah-amahnya. Tengah ini mah urang sampeurkeun we sugan aya kitu di tempatna. Juragan, kunaon? Keluar itu nyarane juragan. Kunaon itu kunaon? Labu. Berobat can jigan? Kulitnya yang Piraku deui juragan teu boga duit ieu teh. Ladang jamu ka mana ladang lauk, ladang sawah piraku deui bea. Astagfirullahaladzim piraku deui juragan. Sakitu lobana ti ka seep kitu piraku deui. Emang ti iraha kitu geringna ti iraha ieu teh? Kisah barang udang kerja kaita saya yang ampun segala bang Innalillahi geningan tos laminya juragan. Kumaha tuh ayeuna kumaha?
Mang, kadi sakedap kadi. Bade naon jang? Kadi heula sakedap kadi. Bade naon? Anes, itu asa-asa nya. Jadi amang nu ngalapak rongsok teh asanes. Naon jang? Jadi mulung nama amang teh jadi ripuh. Oh, nanya. Coba ngobrolnya balik-balik teh di teh. Terus sareng juragan di dia. Hayu. Di dia calik ngarah raoseun ngobrolna sareng juragan. Juragan ini masih kene nya. Ya. Nya eta itu ningali juragan jadi gitu cita tos lami sakilang teu papenak. Jadi nama bade mayar hutang ige ka juragan teh. Kan geuningan jadi kieu juragan kunaon kitu nya teu terang. Kita tos lami gara-gara teh labuh cenah teh. Oh, lami. Nya da caur juragan oge 5 bulan nya tos lami berobat aci CF. Iya kunaon atuh amang jadi mulung gitu ka mana bosna? Di saprakarita ujang si bos teh nyeta keur basaker ujang ngajual teh tadi ngangka sore teh aya nu nipu barangna CF acisna CF ayeuna teh si bos teh keur langlang lingling tingka mana tah etana teu ejigna da pokona mah sagala CF eta teh. Jadi kitu nya berarti teu lami tos harita teh nya kitu. Atuh kieu we ayeuna mah nya amang ayeuna daek teu ngiring gitu jeung abi ngiring we naon we meureunnan pada melanu aya-aya meureunnan di bumi gitu. Sakantenan ke urang ningali si bos jeung di da abi ge ka dieu teh ningali juragan gitu bade ajakan berobat gitu sugan daekeun juragana gitu. Kumaha daek teu amang? Lu bener si ujang kersa ngadamelkeun si amang. Bener nya juragan kumaha berobat ieu daek teu kin dicanak berobat ku abi. Ujang di sana. Juragan coba model gitu nya kendaya lah gua abi ngeudeunnan biaya mah insyaallah aya milikna ditanggung ku abi gitu nya akang kumaha Bade leres muhun bade ari kersa mah ujang nyarat mah turun pisan ujang ari ujang kersa ngangken amang mah ngan terus terang amang teh baheula pernah ka ujang teh pernah curang keur basa harita teh keur ngical 2 kilo teh pada 5 kilo teh ujang apa teu pisannya lepatan amang kendaya eta mah tong dipikirkeun deui mang nya tong dipikirkeun deui pokona mah geus madajeng di tos lami di eta mah kajadian ngan ulah sakali-kali deui diulang kitu nya. wah ujang amang tos kapok wah mau ngakukeun kitu deui Berarti daek ngiring jeung abi nya da mau naon pisan bade apa namanya iraha atuh hayu kumaha juragan? Mangga. Ingat teh sareng abdi ieu. Oh nya di payun pernah gua video nya di canak atosna Tos. Ayo carita tos tong dicarita nu kana ditu mah tos cari kieu. Kunaon eta kunaon dibangkar kieu kunaon? iya tos harita nih pas nyunkeun nyokot atos amang nih ujang titik tabrak kembali teh jadi kieu teh asa leres teh jalan ge kieu angkul Coba nyabab coba. au Kumaha atuh ayeuna? nyata kieu we enak mah bagian ieu we pun penta da tiasa da damel ieu teh Geus. Bari dia pergi. Kumaha atuh? Bade berobat moal sareng abi bade moal. anjir teh gaduh artosna ieu teh Naik tong dipikirkeun artos mah kena insyaallah aya milikna. Ini sareng si juragan oge cenah bade berobat gitu. nya Ya. Kumaha terus sedajana ge mun pisan atuh terus biasa nulungan tapi kumaha dosa abdi gitu ka ujang teh tuh kena tong dipikirkeun deui nu kitu mah pokona makin kurang babarengan lah sareng sadayana ke juragan
dia bade berobat di juragan oge nya. Dipikirkeun nya si akang oge ieu. Nya juragan nya. Bade ira berangkat ieu. Hah? Besok kumaha ujang we atuh kumaha ieuna. Kena tuh nya urang nelpon lah ieu supir abinya kedapnya. Halo, assalamualaikum Pak. Mohon, kadieu tiasa tuh kadieu. Nya di dia di biasa di tempat biasa teh kadieu. Kapayuna di antosan nya sanak mobil mah eta hijinya. Mohon, nya mangga. Nah, ayeuna mah kieu nya abi teh bade mayar heula ieu samatan heula ka juragan ieu teh. Kin urang antosan di ditu tuh antosan supirnya. Dapnya. Tong wios-wios gitu juragan ieu kang bekal mudah-mudahan meureunnan. Ya ieuna kin ka keuneuy kampil ari berobat mah nya juragan nya. Ya. Ya Kang hayu urang berangkat ayeuna hayu pangyanakeun juragan bisi teu tiasa mah Pak. Hayu. Oh nya. Hayu.